Cek ngomong atuh disisit gitu. Disisit Jika para kuin teh disisit cenah. no macam nih gak berat kayak sangkia tuh ya panas poe ereng-erengan geus masak segantaina yang buka Oh, sih hayang buka ayeuna cenah. tinggal tong gitu nong ge makruh no eta teh ngaranna Oh, pamali we lah pokona. tah ya Buru ngomong heula disisit gitu. disisit Assalamualaikum pemirsa, patepang deui di dapur Ceu Ikoh. Pemirsa, ayeuna Ceu Ikoh bade ngadamel menu buka puasa. Naon Ceu judulna? ayam geprek bumbu pecel. Sok Ceu, bumbuna bahan-bahanna naon wae? Nong ieu nong aya paha ayam nong setengah kilo nya. Terus ieu kacang bumbuna. Kacang goreng, gula merah, sareng cabe merah, cabe rawit, ieu tomat nong, 1 buah tomat sareng bonteng. Terus aya jeruk lemo, aya kencur, cikurnya nong, daun jeruk sareng ieu bawang bodas. Tah ieu we. Ieu bumbu halus, bumbu jang mungkin ngungkepnya bangsa koneng, bawang nu kitu direkup, jahe gitu. Sareng uyah tos gitu. Nong ayeuna urang ungkep nong ayamna nya. Diungkep heula pemirsa. Bumbu. Eta bumbu jadi lain. Nya nong euceut teh ieu tadi teh malas reka-reku. Ieu we bumbu jadi di etaan deui we. Daun jerukan meh wangi nya. Ta pemirsanya bari ngantosan ieu ungkebana asak urang ngalenos bumbuna nya. Ieu cengekna nya pemirsa. Terus ieu cikurna. Ieu we bawang bodasan. Tong sadayana bawang bodasna nya pemirsa sakedik we. Teu make bawang beureum Ceu. Henteu. Bawang bodas unggul, cabe we. Oh, ieu teh jang sambelna teh nya Ceu nya. Nya ieu mah dadakan we nong. Sambal ieu mah. Sambal pecel mah dadak gitu. Ngomong-ngomong ieu jam baraha Ceu geus masak ieu geuning. Naon kitu? Jam meureut ke lila nungguan magrib mah. Hanya terek beres. Ya api-apina terek magrib atuh nong meuni sok. Oh, api-apina pemirsa. Oh, ayo ojo syuting narek magrib mah riweuh atuh teh. Padahal mah ieu teh karek jam 1 pemirsa. Sedang sok buka kartu ieu amit sih. Api-api ieu mah. Api-apina nya. Apina geus rek magrib cenah ieu teh Ceu Ikoh nyeun ieu. Ya, oke dah deglo anek magrib pisan mah meureunna. Oh lah, Itu dong adukeun nang buru itu saat. Sok Ceu etana goreng. Nya digoreng nong. Anu nang geus ngaungkep tadi nya. Ungkep teh digoreng. Naon Ceu? Karet teh hendakna kana. Ketelan. Ecem nih ngarek dek ieu nong mila leuleut. Sudah nu puasa wae tuh. Ya puasa tuh mah nong kitu wae. Tinggal naon Ceu eta geus asak. Asak ieu urang digeprek teh apa? Oh, ieu detik-detik penggeprekan pemirsa. Sok adi asa beset. Oh, karunya Ceu. Tadi kieu we nong penyekeun. Tuh kan. Asa nyerep we nong. Rating we. Heeh, berarti. Gaya ieu. Oh, kieu nya ayam geprek Nah, teh. gitu nong. Karak nyaho da Ceu. Yai, nah, kemana wae atuh nong batur mang geus usum ieu teh. Ojo mah sakieu teh tinggalin atuh nong. Tara ieu tara jajan tuh da. Oke. Ayeuna ku euceul nya dibere jang bukanya. Heeh. Cak sia Ceu. Oke. Cak abal tasa. Tah nong tingali. Itu pemirsa tuh ayam geprek Ceu Ikoh. Ala Ceu Ikoh mah beda. Kayak bumbu pecel. Mantap ieu. Mantap mah aya nya nongnya. Moal aya. Yang hiasanna eta. Nya. Karek pantes nong. Ya hiasannya bisa pakai lalap oke kan.
Cek, juga anjang-anjangan. Cuma ingat masa kecil weh. Baiklah. Oh, dijerukan Cek. Nyanyi tuh jerukna ta wes. Sugan teh dikucurkeun. Nya arek ieu teh amanek dadakan ta nong mereka mam teh kieu kucurkeun ta. Iya, banyak. Kelak. Sok. Tah, iya tuh. Wih. Aduh, Seger nong. asem. Mantap nong lah. Nah, aya atuh tah. Cek ngomong atuh disisit gitu. Disisit. Jika parah kuin teh disisit cenah. Nu, ucap nih gak berat kayak sangke atuh nya panas poe ereng-erengan geus masak. Gandaina yang buka. Oh, ini hayang buka ayeuna Cek. Tinggal di etong kitu nong ge makruk naon eta teh ngaranna. Oh, pamali we lah pokona. Tah. Ya, Guru ngomong heula disisit gitu. disisit. Nong, cocok teh nya yang buka puasa ya. Cocok Cek, mantap lah. Mantap. Selamat berpuasa lah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, Mantap. amin.